rosafun wa qadafun. Engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang, digempakeun. Ku Gusti Allah bakal diberi angin anu luar biasa. Ku Gusti Allah bakal dihujanan batu. Bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah. Cek sahabat, apakah kota-kota eta doang? Cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang, akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan, bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ke orang-orang tertentu merajalela kemana-mana, didinya ku Allah moal henteu